Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasukri para wargi kumandir lamang pamudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aina sim kuring baris neraskeun jajar cerita Sunda nganu jajaten dina bagian anu ka-20 hijina. Mangga derah kasadayana mararanco. Berhati-hati jeung dewek mamandaka. Lantaran ilmu dewek teh hebat pisan. Luar biasa hebat. Bolat-bolat dewek geus maju. Karena babak berikutnya bisa bae Andika Mamal unggul tina poe ayeuna. Jangan ponggo Kang Wawan. Kalem we kalem. Masalah tarung mah kalem Kang. Kemana sih belah winga? Elehnya bae. Ini penting mah pengalaman we beunang. Loba pengalaman anu arahing. Tada ieu mandaka. Jurus dewek ieu pengendali taneuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Tadi oge wing mang hati-hati geus waspada sok atulah. Lu ngomong wae tuh Kang. Yo maju. Baiklah kalau begitu. Tada serangan dewek mandaka. Hiya! Wawan hari tengah gunakan jurus pengendali taneuhna. Geblig-geblig harita. Ngegeblikeun suku katuhuna bray taneuh harita muka di handapeun si Mandaka. Cilung si Mandaka harita loncat. Wawan terus-terusan we ngegeblikeun sukuna kana taneuh. Geblig war muka deui kitu jeung kitu bae harita. Si Mandaka ngan bisa loloncatan. Lantaran mun teu loncat, bisa bae eta taneuh teh bakal beulah ngagedean terus we si Mandaka asup ke jero taneuh. Da kulantaran loncatan bae, si Mandaka na loncatan wae, si Wawan harita ngeureunkeun gerakan eta. Taneuh anu beulah teh harita aralus deui. Lantaran mun teh mah diantepkeun beulah bisi bae, jalma-jalma anu keur nonton teh bisa arasup ke jero taneuh. Dina pada kitu teh mah si Wawan oge teu niat ari kudu ngabinasa lawan mah. Lantaran dipahing pisan ku jadi guruna. Aturan main dina waktu harita mah ngadu jajatan teh ngan ngadu jajatan biasa ulah sampikeun ka paragat nyawana. Geblig war Wawan harita ngagunakeun jurusna gebros harita. Si Mandaka ujug-ujug asup ka jero taneuh sempat dadana. Moga we si Mandaka harita kaget. Kakagetna henteu lila lantaran si Mandaka buru-buru harita ngagunakeun elmuna. Jurus karang geni harita digunakeun. Cilong kalayang. Si Mandaka bisa harita kaluar tina taneuh. Sok padahal Wawan teh harita geus tek nyapit kana badan si Mandaka. Ayo, hampir-hampiran. Beunang aduh badan. Alah, Kang Wawan atuh kalem Kang. Tong dinyakeun teh jurusna. Itu teh jurus pang gampang na deuleuh Mandaka. Sok dipindo deui Kang. Baiklah. Tada ieu, ya, pusat. Ayeuna mah Wawan ngagunakeun jurus dina jarak anu deukeut. Jurus pengendali taneuh teh harita digunakeun ku si Wawan, tapi harita mah langsung ngagempur make leungeun kato jeung leungeun kencana harita dik ngakedor kana badan Mandaka. Mandaka ngagunakeun jurus sekarang geni harita aya perisai dina hareupeun badana ditukangeun di kenca katohuna geus sarua. Antuk nama peureup Wawan harita ngakedukeun kana jurus sekarang genina si Mandaka anu jadi perisai. Hiu keduk das juluger harita aya sora di Jomantara disada. Hiu da juluger harita aya sora di Jomantara disada. Tadi deug Wawan harita mundur 2 langkah. Kumaha Kang? Enten nembusnya kena jurus karang geni wing. Moal nembus Kang. Geraya ya orang cobaan pindo ya. Si Mandaka dina waktu harita mah ngageblikeun sukuna kana taneuh. Geblig war. Hiu harita aya kakuatan anu nembrak kana badan Wawan. Hiu cedak jengkang. Wawan harita ngajengkang. Kalayang. Sukuna Wawan roe sanjeng 2 leungeunna. Kedabut Wawan harita mebet kana taneuh. Buru-buru Wawan harita hudang deui lantaran era ku para penonton, era adik ku guruna. Panggawara teh sia. Ilmuna naon sia Mandaka nu digunakeun ku anjeun? Apaan biasa dipijakeun karang geni nyari amamang teh tengah denge, akang teh tengah denge. Ya, sia. Jurus kitu patut mantep-mantep digunakeun sia. Wawan harita renghap ranjung lantaran kaget telah si Mandaka teh boga ilmu anu luar biasa hebat.
Dina pelbah dia si Wawan teh memang cok tara mikir panjang, kudu mah Wawan teh bisa ngendalikeun otakna jeung uteukna katu tanagana. Ulah nafsuan, Wawan dina waktu harita mah nafsu. Cendekeun babaturan mah henteu kitu, Wawan teh termasuk jalma anu tereh atawa gancang nafsuna. Teu kaopan lah intina mah kitu. Wawan harita leumpang ngadeukeutan ka si Mandaka. Rakatak ngagunakeun jurus pengendali taneuna harita. Sat. Taneuh harita sing surungkoy ka hareupeun Wawan tah asa-asa. Eta taneuh teh langsung ditenggelan ku Wawan. Hiu kedugdas. Celang. Taneuh harita sing blesur, lempengan taneuh teh sing blesur kana badan si Mandaka. Tapi harita kabendung ku jurus karang geni. Eta mah jurus karang geni bisa ngapendung kana panajangna Wawan. Hiu kedugdas, jirger. Taneuh harita ancur harita teh paburisat. Jadi kan jadi bubuk-bubuk tanah anu kena perisaina karang geni milikna si Mandaka. Si Mandaka harita maju leumpang we. Eta tanah teh terus-terusan hancur paburisat. Si Wawan harita kaget lantaran si Mandaka ngadeuketan ka dirina. Beuki deukeut antuk mah jarakna teh ngan saukur 1,5 meter. Nah kemarin geus kieu Kang, sok ah. Maju di cing deket Kang. Urang pindah ke yo. Si Mandaka harita ngadorongkeun dua leungeunna. Balu karena memang hebat, jurus karang geni harita teh neubrak kana badan si Wawan. Hiu krugdas! Cengkang! Kedabut! Pikeun anu kadua kalina si Wawan harita mebet kana taneuh. Ger anu nonton teh surak eyak-eyakan ngadukung ka si Mandaka. Indung bapana ngadukung, guruna si Mandaka harita ngadukung. Menikeun ka pangtarikna bae. Dina ngadukung nate, menikeun ka eyak-eyakan cenah lenger harita ngadukung ka si Mandaka. Di paguruan anu sajen oge harita ngadukung ka si Mandaka. Anu tereuseupkeun ka si Wawan mah kabehanana ge ngadukung ka si Mandaka. Pogowe Wawan teh harita rada ambek ka penonton lantaran bat ngadukung ka batur, kuduna mah cenah ngadukung ka manehanana. Si Wawan harita ngutahkeun getir lambaran lantaran ilmu kasaktian karang geni telen cek atuh. Ku dua kali ngahantam oge Wawan harita ngutahkeun getih lambaran. Ohek-ohekan we harita bari jeung ngagoler. Wawan harita mancukeun tangtunganana sok sanajan bari jeung dadana nyeri rada sasak deui. Wawan teh cuma harita dua penuh harita beureum beungeun pias harita. Beungeun pias lantaran kaget ku ilmu kasaktian karang geni milikna si Mandaka. Ayo maju deui Kang Wawan. Maingan sakieu. Atawa kuingnya ditempokeun hiji jurus ya. Uing boga jurus hiji deui. Jurus naon coba? Urang gunakeun geura jurusna. Pasti bakal kaget. Lantaran ieu jurus teh jurus pengendali taneuh. Si Mandaka harita ngangkatkeun dua leungeunna ka luhur. Surungkoy teh harita taneuh ujug-ujug nyurungkoy. Eta taneuh teh ngalipudan kadeukeuten badan Wawan. Pogowe Wawan harita kaget lantaran si Mandaka bisa ngendalikeun taneuh. Sok padahal si Mandaka teh kakara diajarna ge tadi. Kakara diajar nempokeun kakuatan babaturanna si Wawan. Tetelah si Mandaka mampu harita ngendalikeun taneuh. Hal ieu teh memang ngagetkeun pikeun jalma-jalma anu hadir di dinya. Guruna sorangan nyatana bah jaga tak kaget harita nampo si Mandaka ngagunakeun jurus pengendali taneuh. Mang Tata oge harita kagetkeun. Tapi dina jero hatena Mang Tata harita muji ka si Mandaka. Udah leutik anu kakara nempo harita kakara tarung dina waktu-waktu harita. Tapi kabuktian geus bisa ngendalikeun taneuh cacakan teu diajarkeun ku jadi guruna. Atawa ku jalma sejen nyatana ku guruna si Wawan. Ku Mang Tata teu diajarkeun tapi si Mandaka bisaeun kana eta ilmu. Surungkoy eta taneuh teh nyurungkoy ka luhur. Saterus nama harita ngalipudan kadeukeuteun badan Wawan. Jarak tina badan Wawan teh aya kana 1,5 meterna dikeliling ku taneuh anu meunang ngendalikeun si Mandaka. Sok lah hancurkeun eta perisai teh Kang Wawan. Eta jurus pengendali taneuh milik kuing. Sok eta malah kumaha Kang di kumaha-kumaha kita mah.
Wawan harita ngagunakeun leungeunna pikeun ngancurkeun eta taneuh anu ngalepudan ka dirina. Tapi das dikendalikan ku si Wawan teh teu bisa eta taneuh teh. Jadi misah we kakuatan si Mandaka jeung kakuatan Wawan moal bisa ngahiji. Nya nu antuk nama Wawan harita ngagunakeun peureup katu jeung kencana ngagempur eta taneuh anu ngahalangan kana badanna. Hiurudas. Wawan harita hasil lengan katuhna Wawan harita ngagabros ka tempo keluar harita keluar peureupna teh kenca katuhu taneuh oge meruluk ka handap. Tapi teu lila eta taneuh teh alus deui terus we kitu. Setiap ditengeul ditajung amuradul tapi alus deui. Setiap ditengeul ditajung amuradul alus deui. Hiuk gebros, hiuk gerukdas, hiuk jebrot bros, hiuk jebrot bros, hiuk gerukdas, jebrot bros. Wawan harita keselen oge lantaran eta taneuh teh alus deui. Sakabeh jalma oge heran nah eta taneuh teh bisa alus deui. Sedangkan si Mandaka mah cicing we bari jeung cecerian. Aduh, Kang Wawan. Aya tuh Kang, hancurkeun eta perisai taneuh teh Kang, manyangan cek itu Kang. Aduh, aing masuk aneh mah euy. Ahai. Mangga warasya Mandaka. Alah, leungitkeun ieu perisai taneuh yak boro. Mandaka. Sok leungitkeun. Leungitkeun ku sorangan. Elekeun ku sorangan tuh. Si Mandaka harita nyamperkeun kana deketeun taneuh anu ngalengkung ka si Wawan. Ngalipudan harita kadeketan badan Wawan. Taneuh teh harita beuki kanal bae. Setiap ditengeul ku Wawan teh ngalusan terus nganelan. Aya oge taneuh anu ditengeul teh malahan mah teu mangpan harita. Malahan mah leungeun Wawan teh nganyod. Malahan mah karasa nyeri bakating ku teuasna eta taneuh. Ya kena hiji jurus ya. Kau ingin digunakan ya jurus ya. Si Mandaka harita ngangkatkeun leungeun katuhuna ka luhur. Balu karena sakabeh jalma anu hadir oge ngagetkeun deui bae. Karageteun deui lah kabeh. Lantaran si Mandaka harita mah ngagunakeun jurus batu atau pengendali batu. Eta batu teh pengendali batu teh ngalapis kana kakuatan taneuh anu dimiliki ku si Mandaka. Mimiti namakan taneuh heula ngalipudan kana badan si Wawan teh saterusna dilapis ku kekuatan batu. Puguh we jalma-jalma harita anu nyaksian beuki helok beuki kaget ku kekuatan si Mandaka. Sok karengges kieu kumaha sok gempur deui kanya Mamang. Kakang. Gempur deui kanya gempur tong asa-asa. Sakieu can aya naon-naonna tuh can digunakeun kabeh. Sok gempur Kang Wawan tong cicing wae. Wawan harita terus-terusan nyijekan najongan dicecekan eta taneuh jeung batu teh. Wawan mah memang teu nyaho di luareun teh dilapis ku batu anu meunang ngendalikeun si Mandaka. Bubuk-bubuk batu teh harita rabang saterusna mah ngahiji kadinya. Nyurung ku ieu tina taneuh teh handap saterusna mah anu sejen-sejenna rabang arasup kadinya. Ngahiji jeung bebatuan atau pengendali batu anu digunakeun ku si Mandaka. Si Wawan harita nonjokan eta taneuh tapi setiap ditonjok teh karasa teuas dihantam punten mereka undang manelo ya. Dihantam terus-terusan oge kudua peureupna kudua sukuna harita tatap we ngampul deui. Hiu kedugdas. Si Wawan harita bingung kupulana sorangan sedangkan di jero taneuh teh harita beuki eungap. Si Wawan teh kuduna mah henteu eungap lantaran boga pengendali taneuh manehanana mah bisa napas kuduna di jero taneuh tapi harita mah karasa beuki nyongkap panas lantaran si Mandaka nyampuran kakuatan taneuh jeung batu teh nya teu ku make geni atawa seuneu. Hawana teh beuki panas nyongkap antuk nama si Wawan harita ngarasa keripu kesang menikeun ka ngoprot maseuhan badana menikeun ka nyurucud we terus-terusan. Mangkawara ya si Mandaka. Rakatak si Wawan harita ngagunakeun jurus pengendali taneuh sapinuhna. Teu asa-asa Wawan harita ngangkatkeun leungeun katuhu terus harita dikahandapkeun ngagunakeun ilmu sapinuhna. Tapi tetela ngan ngarieg saeutik rieg alam teh harita ngarieg di palebah eta. Eta taneuh teh terongret-rongret dikahandapkeun ku dua leungeunna. Wawan teh teu daekeun ka handap. Kudu nama eta taneuh teh kudu nama kahandap
Rek dikendalikan kitu kieu ge kudu nama nurut ka si Wawan, tapi harita mah teu bisa nurut ka si Wawan. Lantaran dikendalikeun ku si Mandaka. Si Mandaka di luar lejeg-lejeg we bareng jeung seuseurean. Kaitu ka dieu ulhak elehe kaitu ka dieu we, mun ditingali-tingali mah jika budak keur heureuy we. Kang Wawan, laju naon di jerona? Kang Wawan kaluman teh, mun kaluman wing dikasup ka jero. Ya, dikasup ah wing ka jero. Kemuan heula Kang, dikasup yo. Pang kawarasia. Ngasup ka mana ari sia, Mandaka? Asup ka dinya. Nek ngelut tapi di jero gelut teh. Rek mah di jero eta tah. Di jero taneuh. Sok ari wani masuk sia ka dieu. Nah, makanya kudu tek wani ante. Si Mandaka harita nyamperkeun kana deketan. Lengan katuhna harita diantalkeun kana bubuk-bubuk bebatuan teh. Ngadadak harita muka ku sorangan. Nyengled eta bubuk-bubuk batu teh anu jadi perisai teh nyengled kabeh. Aneh oge harita teh nyengled deh saukurane keur pantopikeun si Mandaka asup. Kabehanana harita jalma-jalma anu ningalikeun menikeun ka kogodeg, komocrek. Ilmu kasaktian si Mandaka. Sok jangan budak keneh, budak leutik keneh. Umurna belasan tahun geuninganan kabuktian mibanda ilmu kasaktian anu rongka. Si Wawan harita kaget lantaran si Mandaka harita muncung hul ngelol harita sirana ka jero. Kumaha Kang? Sieun nya. Ah, tenang ya, tenang. Si Mandaka harita asup we ka jero. Di jero teh poek mongkleng atuh da butaradin lantaran dilipudan ku taneuh ku sakuriling. Nah, luhurna oge aya taneuh jeung bebatuan. Sanggeus si Mandaka asup ka jero, taneuh teh harita alus deui rapet deui seperti tadi we eueuh liangan. Batu-batu oge harita ngalingkung di luareun taneuh lantaran dilapis ku kakuatan taneuh tina pengendali taneuh anu digunakeun. Pengendali taneuh jeung batu anu digunakeun ku si Mandaka. Wawan di jero teh harita pias konias bangetna harita bareubeum. Kaget atuh da ku kekuatan si Mandaka. Bisa bae lamun niat mah si Mandaka marangkatkeun nyawana si Wawan dina waktu harita. Akang taluk mah geus we. Mau dituluykeun. Tapi lamun teu taluk kuing nek dipindah heula ye. Wayahna we nya. Nyeri-nyeri saeutik mah. Aing mah moal taluk ka budak seperti kitu. Ka budak samodel anjeun Mandaka. Sok urang tarung. Yo buru. Ayo siap. Tadah yo. Siap. Siap, perep katu Mandaka harita dek kangedor kana carehamna Wawan. Wawan harita ngabendung ku leungeun katuhna. Hiu kedup das. Korowok Wawan harita ngaguak lantaran karasa leungeun si Mandaka teh panas jeung teuas deui. Dina kayaan ngegorowok kitu suku katu Mandaka harita ngagedor kana dada Wawan. Hiu kedup das. Cebrot. Cengkang. Harita badan Wawan ngajengkang cedak harita kena kana taneuh. Kana bilik taneuh teh gedebut Wawan harita mebeut kana taneuh ka handap. Ya, cikoy ngiri po. Hai. Coba hudang deui Kang, hudang deui. Siapa banyit goblok. Ilmu naon sia anu geus diundakeun ku sia teh. Aing nepikeun karepoh kieu. Ya mah jurus pengendali tanah anu milik Akang itu. Jurus pengendali batu di milik batur. Sudah, teruskeun deui Kang, teruskeun ya. Nangtung atuh Kang, terame. Si Wawan harita nangtung mancuk di tangtunganana. Di jero teh poek desa kurang-kurangna jalma anu teu boga kaahlian dina nempo mah kitu nya, dina nempo alam peuting semal katempo. Tapi si Wawan jeung si Mandaka bisa nempoeun kana cirimna masing-masing. Ya, Wawan harita ngagorowok barejeng ngajejeg kana badanna si Mandaka. Si Mandaka dina waktu harita mah cicing we henteu nakis. Jeung ngakiwar harita, tapi balokarna harita hiu keruk das. Cengkang. Badan Wawan harita ngajengkang lantaran tenggeulana atawa jejekanana teh dihantam harita teh ku jurus karanggeuni teh. Prisaina si Mandaka memang hebat harita, bisa nahan kana gempuran Wawan atawa gempuran musuhna. Wawan ngajengkang dicedak harita kana bilik taneuh teh kebut deui harita mebeut kana taneuh. Setiap serangan teh kitu jeung kitu we. Wawan beki lama beki sadar mun teh mah tarung diteruskeun ya geus pasti we dirina geus eleh.
Dina waktu harita geus eleh jajat yang sabenerna mah ngan si Mandaka mah bager da lamun niat mah bisa bae. Si Wawan teh harita dipindo ku sakali pindoan oge bisa paragat nyawana. Ngan si Mandaka teu wani gagabah dina ngalakukeun tindakan lantaran diulahan pisan ku Bahjagata ulah nganyerikeun batur komo nepikeun kamaragatkeun nyawa jalma anu teu tuah teu dosa mah. Punten ya makannya ya, punten ya. Si Mandaka ngadeketan ka si Wawan harita. Wawan harita anu manehanna harita anu kedebut teh geus diuk harita. Si Mandaka harita rasasa dina kolepat dina kacepatan gerakan nu gancang ngolepatna si Mandaka teh kacirieun ku si Wawan harita. Leungeun Mandaka harita ngagedor kana dada Wawan hiuk coblot gorowok deui we. Wawan harita ngagorowok. Nya sabada kitu mah Wawan teh harita ngagedebut deui bae ngacongkeng harita ke belah kenca. Wawan cigana nama geus teu kuat nahan ka nyeri. Ngagedebut saterusna mah teu inget ti bumi alam. Sabadana Wawan ngacungkel harita. Sat. Jurus pengendali tanah jeung batu harita meruluk. Kabehanana jalma museur ka kajeraweun tanah teh anu tadi mah ngalipudan badana si Wawan jeung Mandaka harita mah tanah-tanah teh meruluk harita ngagedebut kana tanah anu rata dina pada biasana. Ayeuna mah lipudan tanah teh geus eueuh geus meruluk geus normal deui bae. Jalma-jalma harita karageteun lantaran Wawan harita geus ngajungkel. Si Mandaka abeh harita pancu nangtung berjeng seserian, berjeng seserengehan, berjeng luak liuk ke sakabeh penonton, berjeng ngacung-ngacungkeun leungeunna. Aduh, hapunten nih, Abah. Abah tata, hapunten Abah. Ya Kang Wawan teh, hoyong bobo cenah. Hoyong bobo heula cenah kapanasan. Punten ya. Kuing rek bawa kadinya nya ya. Kapragayang we si Mandaka mangku Wawan jiga anu hampangeun naker. Sok nanajan badan Wawan teh da geus gede atuh. Ku si Mandaka dipasrahkeun ka babaturanana. Encana ari maot macan, bieu dipindo sakali ngajungkel tah. Hapunten Abahnya, hapunten. Bah tata nyerengeh seuri. Lucu ku tindakan si Mandaka. Henteu ambe komo nepikeun ka hayang balas dendam atawa ngunek-ngunek ka si Mandaka. Henteu mang tata teh nyerengeh seuri, muji malahan mah dina jero hatena. Jalma-jalma harita anu nyaksian kana kajadian eta ngaguruh eyak-eyakan ngadukung ka si Mandaka. Bahjagata bungaheun pisan. Indung bapana oge menikeun kabungaheun lantaran anakna geus hasil ngarobohkeun dua lawanna. Tetela ajan teh Mandaka hebat euy. Hebat. Mang Surya, bener mini. Anak ajan memang hebat. Luar biasa, dewek teu ngajarkeun ilmu pengendali taneuh jeung pengendali batu tapi bisaeun. Aduh, bener teu nyangka di ka. Bahjagata cemari tukang nu jadi indung bapana. Ulah gitu. Teu nyangka. Wah, si Mandaka bisa kitu. Wah, benar-benar hebat eta budak teh. Benar, Abah. Aduh. Eta anak ulah teh si Mandaka geuningan hebat pisan. Ya Allah, mudah-mudahan we atuh. Ditang tayungannya ku Gusti Maha Suci. Nepikeun ka dewasana engke kudu bisa tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Benar ibuna, memang kudu kitu. Bener pisan Mang Surya, bener mini. Memang budak teh kudu diajarkeun. Sangkan tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Nya masih untung we si Mandaka menurut ka urang, buktina we lawanna si Wawan teh teu dipaehan. Coba lamun dipaehan mah bakal riweuh paciweuh keur urang. Benar bah, benar pisan. Si Mandaka harita nyamperkeun ka Bahjagata. Nyamperkeun ka indung bapana, kek harita diuk di gigireun indung bapana. Bahjagata harita ngusapan kana sirah si Mandaka. Indung bapana ge sarua ngusapan kana sirah si Mandaka. Si Mandaka mah nyerengeh seuri we. Teu ieu riuk-riuk biasa bae manehanna mah sudah ngaserengeh da geus kitu watekna. Allah. Paktosna parantos saeb kaum dangu, warjeng kantun kasadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.